cium tarang kabogoh. Sini kau adinda sayang. Itu sama dengan nyium 7.000 bujur monyet. Budak ngora geus molotot atuh ndelek kiai gelo. Indung tunggul narahayu bapak tangkal nadarajat. Artinya ketika kita punya doa sebagai anak, ketika kita punya cita-cita, anu pertama dipentak doa lain doa batur tapi doa indung jeung bapak di imah. Betul. Jadi mun orang aya kahayang, aya cita-cita yang sukses, aya cita-cita naon be cita-citana nu pertama ulah wakaneangan doa-doa ka batur, nu kahiji pentak doa indung jeung bapak urang nu aya di imah. Betul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak di luar ya. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kompak kana duit mas. Siap kompak siap. Tangkal sampai daun salam. Cakep gitu bu. Balikan deui teu kaci. Tangkal sampai daun salam. Dibawa ka Cibatok. Anu henteu ngajawab salam balik ti dieu sing nincak tai kotok. Daek nincak tai kotok. Makana jawab siap. Ya khusus ke ibu-ibu. Tangkal sampai daun salam. Dibawana ke kota Bandung. Ibu-ibuna nu teu ngajawab salam salakina sing nyararanung. Ulo kaciri ibu-ibuna molotot ka engge. Bapak-bapak sareri atoheun. Siap kompak sadayana siap. Melat jati sisi leuweung di auran make cai bisi tadi keur malaweng hayu urang wehan sakali deui. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa adim ala habibidal mustafal karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah punten, sing saha wae jalma anu ngabogaan keimanan anu sampurna dina hatena,
maka eta jalma ketika ngupingkeun kana ayat Allah, ketika ngupingkeun kana kalamullah, maka eta jalma bakal otomatis ngucapkeun kana lapad Allah. Leuwih panjang ngucapkeun kana lapad Allahna, maka bakal leuwih loba hampura nu bakal diturunkeun dina beurang ayeuna insya. Maka siap jawab kompak dengan lantang lapad Allahna siap. Ibu bapak lihat ka dieu bu, tingali ka dieu ya tangan sim kuring ya lamun masih keneh meber ya tangan sim kuring ulah waka eureun ngucapkeun kana lapad Allahna siap. Awas kau yang berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Gini waka eureun ibu. Engap cek si abah oge. Engap ngahaja wing mabu. Bisi aya urang dia nu ngabogaan penyakit asma bin bengek. Mudah-mudahan berang ayeuna sing enggal pararae. Panyakitna tuh dengekeun heula teh geus protes ibu. Sing dararamang urang dia sadayana amin. Sararehat sadayana amin. Ya Rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan al jannatu tahta aqdamil ummahat atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarrukan bid-du'a amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syakhir lana amin wa mayyil lana wajadib lana quluba ibadika ajma'ina minal jinni wal insi wajadib lana khawatirahum bil mahabbati daimati qaimati ala dawam bidawamil laili wan nahar wa anta muqallibul qulub wal absar ya aziz jalil ya sattar ya muin unsurna nasran azizan waftah lana fatham mubinan wahdul a'dana khidlanan kabiran fadammarnahum tadmiran bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, sate acan kusim kuring dilajengkeun kana ceramah sim kuring. Hayu urang sami-sami maoskeun sholawat kepada baginda Nabi, maoskeun tawasul kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan ku barokahna maoskeun sholawat kepada baginda Nabi, naon bae cita-cita kahayang kahoyong doa harapan diqabul ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Anu keur boga kabingung mudah-mudahan diganti ku kabungahan, anu keur boga kasusah mudah-mudahan diganti ku kasenangan. Yang lagi punya hajat Allah berkahi hajatnya, yang lagi punya doa Allah kabulin doanya. Anu keur baroga hutang, nah ya kaciri ibu-ibu di dia banget ngahutang kabeh jiga sing kabala layar hutangna. Amin ya Allah ya Rabbal.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa anu maoskeun sholawat ka baginda Rasul sakali kalayan ditenggikeun suarana, ditarikeun suarana, cek Nabi wajabat lahul jannah, maka eta jalma wajib asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka siap baca sholawat sasarengan, siap dengan suara yang lantang, siap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin Habibillah ala yasin. Ayo semua keluarkan suaranya. Salatullah yang kencang. Istajib doana ya Rabb. Ala taha ya Allah isfa'lana ya Rabb, isfa'lana ya Allah. Salatullah ala yasin Habibillah ala yasin. La tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Ayo yang kencang. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah istajib doana ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah ala yasin. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah. Ayo yang kencang keluar suaranya. Yang ingin berkah keluarkan suara yang kencang. Ala toha salatullah ala yasin ala yasin. Hijib Syekh Abdul Qadir Jailani supaya kita dicukupkan oleh Allah. Allahul kafi Rabbunal qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Allahul Rabbunal qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal satu kali lagi. Allahul qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadratul kiram wal mukhtaram, para kiai, para ajengan, para ulama, para kesepuhan nu aya di kampung.
anu aya di ieu desa naon Mekarjaya alladzi lam yudkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum. Da ku panitia abdi teu pasihan catatan tapi teu ngarasa teu ngirangi kana rasa hormat sareng takdim pribados kasadayana kasepuhan para kiai para ajengan anu aya di ieu desa. Hayu urang doakeun para kasepuhan para kiai anu aya di ieu anu aya di ieu desa, mudah-mudahan sapapaosna dipaparin panjang yuswa tur sehat wal afiat. Kepada aparatur pemerintah min adnal wilayah minal a'lal wilayah, timiti Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Kades, Bapak Camat, bahkan Bapak Gubernur, bahkan Bapak Presiden Republik Indonesia anu diwakili ku Bapak RT. Aya Bapak RT na aya, Pak RW aya, Pak Lurah, alhamdulillah. Berarti kepemerintahan nu aya di ieu desa kepemimpinan saroleh sadayana alhamdulillah. Mudah-mudahan program-program na aya dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Teka kantun ka Sohibul Auqat mun ceuk budak horama master of ceremony anu parantos masihan waktos ka pribados di ieu waktos, mudah-mudahan eta anu ngagaduhan waktos paparin panjang yuswa tur sehat wal afiat. Teka kantun kasegenap panitia PHBI peringatan hari besar Islam dilahirkannya junjunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut jajarannya anu mana tos ngorbankeun waktuna, ngorbankeun pikiranana, ngorbankeun hartana, ngorbankeun tanagana. Mudah-mudahan dibales ku Allah Subhanahu wa taala ku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Rabbal. Teka kantun ibu-ibu bapak-bapak nini-nini aki-aki janda randa duda teka kantun murang kali ai di dieu aya janda ibu aya jahe aya jahe apal kitu jahe janda herang jamu aya di dieu aya jamu janda muda jage ya di Bogor aya bahasa jage apal jage ente janda geuneuk tuh belah ditu. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, sadayana nu kumpul di ieu tempat, mudah-mudahan bukan Allah kumpulkan di ini tempat saja, tetapi Allah kumpulkan kembali di bawah bendera naungan yang agung liwaul hamdi, benderanya junjunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana sasarengan asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, ieu moal panjang lebar nu bakal ku pribados dikapayunkeun dina siang ayeuna. Sabab ieu geus jam sabaraha ayeuna 2:30. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, saya tanya ieu buri teuing teu ngaji jam sakieu ieu? Buri teuing teu? Kuat ngaji nepikeun ka jam 4. Kuat nepikeun ka jam 5 syah. Nepikeun ka magrib. Alhamdulillah kiai geuning di dieu mah alhamdulillah ibu-ibu na teu nginjem ceuli ketika kusim kuring dilontarkeun ibu-ibu urang dieu mah kuat ngaji ti jam sakieu nepikeun ka magrib. Alhamdulillah. Tandana Allah Subhanahu wa taala kasih kelebihan ka orang dieu, tandana Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan ka urang dieu, tandana urang dieu kabeh ge ahli ngawadul sia ijam ngaji sanu daek atuh ngaji ti jam sakieu nepikeun ka magrib ya teh titah ngaji ka aing apa ek maehan aing atuh urang dieu. Ibu punten bapak ngaji mah teu kudu panjang-panjang betul ya, cai saember dipenuhan caina leber manfaat nah betul. Yang penting ibu-ibu bapak di dieu ngaji tolabul ilmi di dieu balik mawa el sing tarik balik mawa el abdi balik ti dieu mawa amal sia ijem eta saanu nyebut amplop tabelah dinya amal. Ibu punten sim kuring ti umur 6 tahun geus jadi mubalik ayeuna keneh masih jadi mubalik sumpah aing mah teu beuki amplop. Nu penting mah doa sia ijem eta saanu nyebut duit tah ya di dieu ibu-ibuna jurig duit kabeh digana doa. Bu
nih saya setiap ketemu siapa saja anu pertama dipenta teh nyaeta doa. Nah betul, sebab tidak ada yang tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Poek ieu teh. Nah, caang. Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri. Karena kalau tidak kenal maka tak sayang, betul? Kalau tidak sayang maka tak cinta, betul? Keun wae eueuh nanyakeun oge. Sim kuring nami tadi dia aya Ustadz Jamaluddin alias lamun ibu ningali dina TikTok, ningali dina YouTube, ningali dina snack video Kipekung. Pak Ade tadi cek membawa acara pekong apa pekung cenanya. Tapi Pekung. Nah, alias Kipekung tak tinggal ngetik Kipekung keluar aing dah hiji-hijina di sadunia tah. Ibu punten, abdi linggih di Bogor. Tadi cenah saur pembawa acara. Bogor Caringin Cimande, terang. Henteu. Pokokna mah didinya di Bogor, engke lamun ka Bogor di Caringin aya bangunan 2 tingkat, jendelena loba, korsina loba, ta eta sekolahan SD. Sekolahan SD, tata deket sekolahan SD aya didinya bangunan tingkat anu pagerna teratai besi, di hareupna aya mobil Toyota jeung Mercy, eta Imah Haji Marjuki. Nah, Imah Abi deket eta we pokona hese tuh da di bijaan oge. Ayeuna mun aya parawan urang dieu nanya ka sim kuring. Cenah ai status kumaha Kiai? Dah. Alhamdulillah Ibnu Abi teh masih panganten baru. Alhamdulillah. Jadi baru 10 tahun aing nikah. Punten Ibu. Bisa aya jadi aya bisa aya parawan ulang dia anu naksir ka Kipekung masih keneh aya jatah 3 deui. Jadi bisa aya parawan urang dia naksir ka Kipekung eta hukumna halal. Keur nini haram sia. Atuh mainnya nini aing daek ke moal. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Naon sababna disebut Kipekung? Tadi pas datang ka dia dina motor, ibu-ibu dole itu. Mana nepokeun kopeahna jangkung cai teh. Gusti Nu Agung Pandi Banten mah nya mar kasepuhan punten aya anu seueur nu kopeahna pecina jangkung, betul. Tapi ku simkur ngerek dibalas ya ibu-ibu urang dieu. Da keheul tadi nempokeunana kos nu molototan ka aing. Adina wajan ngangen kangkung, dibungkusna make koran, sok sanajan pecina jangkung tapi jiga Aldebaran. Innalillahi. Ibu-ibuna orang di mah kiai kos nu ulah. Ibu tingali ka dieu jiga teu baik ya, tingali kasep teh ya mau balik na kasep teh kasep piraku atuh ninganan geulis anu teu nyebut kasep berarti lolong, lamun geulis mah tuh aing jadi metong. Mau tingali ka dieu bogoh teh ka kiai na bogoh teh atuh sarua aing ge henteu lah mani geus pede. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, kembali ke lab. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, sim kuring bunga diondang ngaji ku urang dieu, bungah nage bungah anu amarwata suta, bungah kagiri-giri asa kagunturan maduka kecelakaan menyan bodas di suhu nage lain di embun-embunan tapi di suhun di awang-awang, bungah kacida diondang ngaji ku urang dieu. Alhamdulillah katingali antusiasna ibu-ibu para masyarakat di dieu kana pengajian, bahkan para kiai, para tokoh, para kasepuhan kana pengajian begitu luar biasa, betul. Sok sanajan ibu hadirin rahimakumullah, pengajian samodel kieu teh di ditu mah ada segelintir orang yang menyebutkan pengajian tabligh akbar samodel kieu teh disebutkeun teh bid'ah dolalah, betul. Ada sebagian orang yang menyebutkan pengajian seperti ini disebutkeun teh diharamkeun, betul. Ada segelintir orang yang menyebutkan pengajian maulidan rajaban samodel kieu teh disebutkeun teh jalmana asup neraka, betul.
tapi ningali antusiasna orang dia karena pengajian, para panitiana, para pemudana, para kiai ini begitu luar biasa. Saya yakin besar keberaniannya, bukan hanya keberaniannya saja yang besar, besar juga keimanannya, besar juga ketauhidannya, besar juga keislamannya. Meyakini acara maulid bukan termasuk bid'ah dolalah, acara maulid bukan termasuk yang sesat, tetapi acara maulid untuk mengusir kemaksiatan yang ada di muka bumi Indonesia. Betul. Takbir, takbir. Aing sok keheul tuh dak kiai anu geus ngabid'ah-bid'ahkeun maulid teh ngaganggu wae proyek kiai. Tapi henteu kitu ibu, punten, di mana-mana diayakeun maulid, di mana-mana diayakeun pengajian tabligh akbar, tapi kok di luaran sana masih merajalela kemaksiatan. Betul. Komo lamun pengajian maulid samodel kieu di eueuh, di eueuh, di eueuh. Keheul aing. Alhamdulillah. Ungah Bu Pak diondang ngaji ku urang dia, oh nepikeun kabebeakan ieu panitia, masya Allah, ibu-ibu nage ragem sanajan jalana ka dieu, masya Allah kakaraeun aing. Tapi alus kiai, punten ustad, jadi loba dikir di jalan. Ti abi mah ayeuna ibu bapak rahimakumullah sing rarukun sadayana amin. Komo ayeuna di Indonesia sakedeung deui bakal loba pemilu. Betul. Mi HP ka urang dieu keur anu meunang ulah gede hulu, keur anu teu meunang ulah gugurutu. Dan mun di dunia mangan ukur pa aku keukeuh we nu boga mah nu maha satu. Betul. Erek nu meunang nu ieu nu itu oge kapaninganan angger we hargaan mah sakitu. Betul. Minyak letik sakitu, beas sakitu, daging sakitu, komo bensin mah hargana ge geus bitu. Betul. Komo bejana ka urang dieu mah geus teu keubeli sapatu, da jalanna oge batu. Yang penting urang mah bisa nyatu. Awak bari teu nyeri huntu sakitu. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, subhanallah, urang dia karena pengajian tabligh akbar begitu bebeakan, nepikeun kartos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jadi ranginang, acis jadi buncis, kebo digorok, embe dilekek, manila dibeberi, hayam diudak-udak, ting benang, ting henteu sia teh. Nepikeun ka kursi aya di jero masjid ieu. Banner nepikeun ka dipasang. Alhamdulillah. Itu tandanya kita cinta kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leles nginum heula wios ieu wios alah gelasna aya minumna aya ieu kumaha atuh mukana dek aduh nuhun Kang. Leles angot abi mamikiran kewe ari balik da pasti moal asup kana mobil ti handap mula erek nikreuh we ka luhur. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Wios ya ibu wios, air putih wios, dioplos wios, kangajingan. Aduh, masya Allah. Keun ibu abi masuk anehnya ngaji di mana-mana gitunya. Keur santri nginum teh cai herang. Ayeuna geus jadi mau balik cai herang keneh. Nah, yang manu rada kiruh-kiruh ya teh. Punten panitia sanes nyindiran ngabejaan. Alhamdulillah naik cai putih oge sok aya dina iklan ning Bu, air putih adalah air yang sangat murah sia. Murah nu kieu mah murni. Subhanallah. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Komo ya ibu. Ibu mah kudu bungah dijadikan awewe ku Allah. Ibu, Islam datang melalui lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat harkat derajat wanita. Betul. Yang tadinya sebelum Islam datang yang namanya perempuan dihinakan oleh kaum laki-laki. Betul. Sebelum Islam datang ibu puntem di zaman peradaban Romawi, di zaman peradaban Romawi dulu sebelum Islam datang,
perempuan teh dibengketan jiga kangkung di pasar dijualan. Sebelum Islam datang, di zaman peradaban Yunani dulu sebelum Islam datang oleh Rasulullah SAW dibawa istri-istri nate dijualan ku salakina. Nah, di zaman peradaban dinasti Ming, Bu punten, baheula raja Cina dinasti Ming eta pamajikanana 1000. Cek aing teh eta pamajikan kuat 1000 kitu kumaha make kolorna eta raja. Ibu punten, matak ibu setelah datang Islam, setelah datangnya Islam dibawa dengan lidah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu wanita dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Rasul, betul. Makanya ibu-ibu sadayana kudu syukur mun dijadikan awewe ku Allah ya simkuring kipekung ya, lamun heug dijadikan awewe ku Allah, dijadikan perempuan ku Allah rek sujud syukur simkuring maka Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon? Sabab mun cek budak ngoramah hidup tanpa wanita tidak ada artinya, betul. Hidup tanpa wanita tidak indah, betul. Makanya bapak-bapak tolong catat, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun ilmumu sebagai perempuan, setinggi apapun jabatanmu sebagai perempuan, seluas apapun hartamu sebagai perempuan yang menjadi pemimpin keluarga, yang menjadi nahkoda keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah laki-laki, betul. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang pundak? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk menanggung beban keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang punggung? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Bapak-bapak catat, sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki, betul. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain ker ditincak, bukan untuk disakiti, lain ker dinyenyeri, tapi Allah ciptakan perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hate. Perempuan itu harus dimengerti hatinya, harus diberikan kesayangan, harus dipeluk, harus dicintai. Itu adalah perempuan. Tepuk tangan sing tarik atau syate gemil. Ajar atau wae. Jadi mau tadi kiai ya ibu-ibu nawasan mulang teori mana pisan ka aing atuh kuat geus diangkat-angkat tapi kan ka bengek-bengek ek pae aing ngajar dog. Alhamdulillah ya, namanya perempuan ya Pak, senangnya dipuja dan dimanja, betul. Makanya banyak perempuan yang tergoda dengan bujuk rayunya laki-laki buaya. Contohnya Lesti Kejora. Apal Bu si Lesti? Oh saya tamang geus ka DRTG, hayu balik deui. Dasar bucin cek aing teh. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Urang kikianan ngayakeun pengajian berang-berang kieu, panas-panas kieu, hareudang-hareudang kieu. Tiada lain, tiada bukan karena kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok sanajan ibu ngarankeun kana pengajian mah teu di mana, betul. Boro-boro di bawah sajam 2 jam, di bawah 15 menit we pengajian mingguan atau bulanan pan bujur teh geus ting alang geso hayang balik, betul. Atuh ciri ieu ayeuna anu diuk aya anu nangtung anu olohok nu nundutan nu gagaro wae nu lelempangan wae araya, tapi kena Bu yang penting urang niat di imah karena Allah, niat tolabul ilmi ka ieu tempat ya samemeh ngalengkah urang geus dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Mapai jalan satapak ngajugjug sok sotoy saya tama dengekeun heula. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangajian
teka rasa capena sabab didukung ku iman. Betul? Nu dipamrih karidhoan tidak anu maha heman rejeng panghampura dosa nu karasa teka rasa. Betul? Nu penting mah niat suci sejarek tolabul ilmi supaya boga pangarti pikeun pibekeuleun diri jadi insanu sajati tugas ka pangeran ngabdi apa maulah ingkar janji pohokana purwadaksi. Betul? Kupingkeun eta pamaulah eureun ngaji apa maulah tinggal ngaji ajal mate boga pangarti hirup moal boga aji di dunyana bakal rugi akhirat menang ka nyeri. Betul? Kupingkeun kabudak mah nitah ngaji ibu kalah nonton bapak kalah ninyuh di baturan ku kulub. Apalan urang di rumah kulub heuy aya heuy di dieu aya sampe aya ya simkuring naros ai sampe enak digoreng enak dikulub dihakan sia ek dikulub rek digoreng ai teh dihakan ku sia. Punten ibu betul mata kahade ya keur urang dia urang geus jadi bapak-bapak urang geus jadi ibu-ibu boga anak anu bakal neruskeun perjuangan Islam kahade ari ka budak nitah ngaji ari ka budak nitah salat ari ka budak nitah ka masjid ari ibuna totomboy we nonton TV. Batur mah salat isya ieu mah kalah nonton TV weh cinta setelah cinta. Nah saya sok nonton kahade bu punten bapak punten kiai ustad kita boleh ya memerintah anak ngajarkeun anak kunaon dakwah ka anak kunaon kulisan urang ku omongan urang tapi ai urangna teu bisa nyontohan kanu jadi anak mah rek kumaha anak nurut ka urang. Betul? Nu alus mah kamu keur ibu-ibu nu alus mah contohan akhlak-akhlak yang baik contohan amalan-amalan yang baik supaya anak-anak orang nurutan karena perkara-perkara anu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Menik esangan kipas aya padahal mah bakatku panas. Gusti nu agung simkuring pada naros ya kikianan teh orang hayang menang ridho Allah. Betul? Hayang asup ka surga leres orang dia hayang asup ka surga hoyong hoyong tapi asa eueuh banget surga. Ibu punten bapak boro-boro urang selaku manusia biasa boro-boro urang selaku manusia biasa waliullah saja anu ku Allah Subhanahu wa taala geus dipaparin karomah cek wali ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah saya tidak pantas masuk surga wali teu pantas asup surga komodi urang dieu tapi saya berdoa di siang ini tenang. Mudah-mudahan ibu yakinkan bahwasannya di pengajian ayeuna urang sadayana dikurilingan ku bertriliun-triliun malaikat anu ngadoakeun urang. Amin. Dikurilingan ku bertriliun-triliun malaikat anu ngaminan urang. Amin. Mudah-mudahan sadayana anu hadir di ieu tempat dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Amin ya Allah ya robbal. Saya tanya ke urang dieu surga agung tidak? Surga agung tidak? Surga mulia tidak? Surga suci tidak? Punten bu, saya tidak pernah menemukan hadis ataupun keterangan bahwasannya surga yang agung Allah simpan di hadapan dampal sampean malaikat
saya tidak pernah melihat keterangan ataupun hadis yang menyatakan surga yang agung Allah simpan di hadapan dampal sampean para rasul. Saya tidak pernah menemukan satupun hadis yang menyatakan surga yang agung, surga yang mulia Allah simpan di hadapan dampal sampean para alim ulama. Tapi Allah ngamulyakeun awewe, Allah ngamulyakeun ibu. Cek hadis al jannatu tahta aqdabil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci Allah simpan di hadapan dampal sampean ibu-ibu. Atuh tong didempoan. Nah si ibu eta jadi kikianan karena cokorna. Engke budak nanyakeun di imah, mah mana surga, mah mana surga, cek mana keheuleuh tah deuleu ku si budakna ke ieu nanti bingungan. Mamah geuning surga teh hideung kieu. Jaba bau hasem, jaba bareulah rorong rorong beheun aing sok pusing bahasa Indonesia na rorong beheun naonnya piraku perpecahan antar suku. Punten Bu, di ditu ge aya di abi Bu, aya nini anu rorong beheun belagu hayang ka dokter make bahasa Indonesia cek nini dok cek, iya nek saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh gampang nek, merombeh mah apa dok? Obatnya menggusruk. Jadi bisa ya bapak-bapak di anu rombehan obatna ngagus. Oh. Gusti nu agung. Geus kembali ke lab. Ibu surga yang agung, surga yang mulia Allah simpan di hadapan dampal sampean ibu-ibu. Artinya karidoan Allah aya dina karidoan nu janten indung jeung bapa. Maka saya berpesan ka urang dieu, erek budak leutik, erek anu geus gede, erek bapak-bapak, ibu-ibu, nini aki-aki sadayana saya berpesan tong macem-macem kanu jadi ibu. Lidah ibu itu tajam, tidak ada yang mampu menembus 7 lapis langit kecuali doa indung kanu jadi anakna. Betul. Bahkan Habib As-Satiri menerangkan bahwasannya doa indung ka anak melebihi 70 wali kutub. Dina pada diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, ya doa indung ka anak mah boro-boro doa benerna. Doa salahna indung ka anak dikabul ku Allah Subhanahu wa taala di dunia kene. Matak tong macem-macem kanu jadi ibu jeung bapak. Betul. Bisa aya di dieu nu pernah nganyerikeun hate nu jadi indung jeung bapak, pernah nyengcerikeun hate nu jadi indung, pernah indung nyerieun hate ku sabab ku kalakuan urang, pernah indung ngaluarkeun si mata nepikeun ka indung blak-blakan kalepasan ngomong goreng ceuk indungna, "Hei jang, balangsak sia. Saya berani bersumpah atas nama Allah, demi Allah eta budak kudu ngalaman balangsak heula di dunia lamun teu bentah hampura kanu jadi kolotna." Cek indungna teh ku sabab nyerian teuing dipolototan eta indungna ku anakna, sedengkeun anakna teh anu dikandung selama 9 bulan, anu disusuan selama 2 tahun, geus gedena molototan, bahkan aya anu nyabok, aya anu najong sagala rupa. Indungna nyerieun hate, cek indungna, "Hei jang, cilaka sia. Saya berani bersumpah atas nama Allah, demi Allah eta budak kudu ngalaman cilaka heula di dunia lamun teu eta hampura kanu jadi kolotna." Tong macem-macem kanu jadi kolot. Lamun naon ibu ulah durhaka kanu jadi kolot, lamun urang hayang naon bagja dunia akhir. Punten ieu rada peureus. Pan aing ngaji rada peureus mah marolong we kieu. Ibu punten pan aya pribahasa kieu nya. Budak anu durhaka kanu jadi kolot, Bu, ya. Budak anu durhaka jadi kolot, cek pribahasa kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran, lamun di leuweung kayu dangdur, lamun di lembur kayu randuk, dipake mamikul menggung, dipake pagiket bingkeng, dipake suluh teroy-roy acan kalah capek kanu niu paling banter, dipake tarumpah, dilur dicekek, dihandap ditincak, paling jago dicak dikotok. Betul. Ini peribahasa Sunda bukan edel-edel puntel Pak. Ini peribahasa Sunda tidak sembarangan. Kalau hormar sirungan kehandap moal akaran, artinya lihat di zaman sejarah Nabi Adam sampai saat ini tidak ada budak ataupun manusia anu bantongor durhaka anu jadi kolotna eta budak jadi sukses dunia maupun akhirat. Betul. Tapi anak anu bisa ngamulyakeun ngadoakeun kanu jadi indung jeung bapa eta budak anu bakal jadi anak anu sukses dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Leles kelah aduh Gusti nu agung. Geus aya susu. Geuning teu karasa.
punten panitia. Susu asli yang mana Kang? Ibu ngaranna ieu Bu. Di dieu mah atuh lah susah susu teh ai ka kiai ka ustad masing lemas. Ya, tah nenen. Ibu abi asli orang Ciamis, di Ciamis telah lemas. Lamun ka kiai ka ustad teh sok nyebut nen. Maka ibu punten lamun aya kiai ka ustad heug ka imah ibu nganjang tawaran. Ustad, abage naon kopi, bade teh manis, bade neneh. Kan ngeunah kadengeuna. Punten ah kiai. Ya, nenen heula teh. Alhamdulillah. Punten ya abi ngaji beuki dia beuki peures wios. Ngaji beuki dia beuki peures wios. Dicaya bahasa kasar wios. Kasar-kasar ge teh tandanya abdi ka urang dieu. Alhamdulillah. Punten Ibu, memang nya Ibu ad-dunya darul amal walaisad darul jaja. Dunia itu tempatna beramal bukan tempat pembalasan, betul. Jadi bisa aya jalma anu maksiat, anu judi, anu lacur, anu minum arak, anu maksiat naon bae, Allah akan buktikan ajab dan siksanya isukan di akhirat. Tapi aya hiji dosa anu ku Allah moal dianjuk, catet Bu. Aya hiji dosa anu ku Allah moal dihutangkeun. Aya hiji dosa anu ku Allah moal diengkekeun, yaitu dosa terhadap orang tua. Dosa ka indung bapa, Allah akan buktikan azab dan siksanya di dunia kene. Dosa ka indung bapa anu durhaka ka indung bapa, Allah bakal buktikan di dunia kene. Dosa ka indung bapa, Allah bakal buktikan di bararea, bakal kaciri ku tatangga, bakal kaciri ku batur anu dosa ka indung bapa. Matak mudah-mudahan urang dieu sadayana sing alakur. Urang dieu sadayana sing bisa hormat kanu janten indung jeung bapa. Amin ya robbal. Ya aya pribahasa cek urang Bandung kieu bade dikupingkeun bade. Abade indung si bapak mah indung batunggul narahayo bimimin aya bimimin aya sorry min ulah bimimin dah biodah aya lilis Maimunah, Maesaroh, Moesirah, nggak saya bimimin nu kahijinya wios, indung matunggul narahayu bimimin, bapa matangkal na darajat. Lamun munjung ulah ka gunung mujabrata ulah ka sagara, tapi munjung kudu ka indung mujabrata, kudu ka bapa, kudu ka bab. Sabab indung anu ngandung eta bapa nu ngayoga indung anu melendung eta bapa anu ngom. Nah, bener sih bapak apalan. Ibu punten, ini peribahasa Sunda tidak sembarangan Bu. Indung tunggul narahayu bapak tangkal na darajat. Artinya ketika kita punya doa sebagai anak, ketika kita punya cita-cita, anu pertama dipentak doa lain doa batur, tapi doa indung jeung bapak di imah. Betul. Jadi mun orang aya kahayang, aya cita-cita yang sukses, aya cita-cita naon be cita-citana nu pertama ulah wakan neangan doa-doa ka batur, nu kahiji pentak doa indung jeung bapa urang nu aya di imah. Betul. Ustad Kiai senada indung jeung bapa abdi mah geus mararaot tos teu aya. Anu pertama dijiarahan ku urang sebagai anakna nyaeta jiarahan heula kuburan indung jeung bapa urang. Betul. Ulah waka jiarah kanu sejen setelah urang jiarah ka indung bapa mangga rek jiarah ka mana wae oge, rek jiarah ka waliullah, rek jiarah ka Banten, rek jiarah ka mana-mana oge, mangga silahkan. Lamun urang geus jiarah kanu jadi indung jeung bapa alhamdulillah. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, ngaji saeutiknya siap ya geus jam sabaraha geus jam 3.
teka rasa geus jahat jamnya. Aduh. Nyuhunkeun ka Allah wios pan ieu mah nyuhunkeun doana kanu janten ibu bapak teh supaya indung bapak orang anu ngadoakeun ka Allah sabab ridallah fi ridal walidain surga aya dina sampean indung jeung bapak sana mohon wios langsung ka Allah wios pan benten atuh eta mah sanes makhluk Allah mah gitu sanes makhluk kumaha lamun indung teu ngadoakeun teu nanaon sejelek-jelek apapun orang tua kita walaupun orang tua kita banyak maksiat tetap orang kudu hormat jeung ngagungkeun kanu janten indung jeung bapak kahade betul betul tuh nepi kana naon tadi aing ngaji ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah urang sadayana ngayakeun maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain tiada bukan cinta kepada baginda Rasul betul. Orang sadayana hayang ngengingkeun syafaat hayang dibela ku Rasul isukan hareupeun Allah betul hoyong dibala ku Rasul betul makana urang daek hareudang kieu jibreg kieu papanasan kieu nepikeun ka urang Gusti nu agung kita tadi diuk di dieu sabab urang cinta ka baginda Rasul. Saya tanya orang dieu kabeh cinta teu ka baginda Rasul cinta teu ka baginda Rasul awas cintanya jangan cinta hanya di mulut saja betul sebab loba cinta aya tita sholawatan manehara rese betul Ustad kapan Rasul ge Nabi ge sami cenah manusia biasa leres nah habet atau kudu-kudu teuing urang teh cinta ka Rasul kudu-kudu teuing urang teh ngagungkeun dilahirkeunna baginda Rasul kudu teh pan Rasul teh sarua manusia biasa memang benar dalam syairan disebutkan Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari betul Rasul teh adalah manusia bu leres Rasul teh manusia sepertikan orang tapi Rasul umpama lamun diumpamakeun batu mah Rasul mah batu intan permata leres saya tanya batu intan permata sagede kieu aya hargaan eueuh aya lamun batu koral aya sagede kieu aya hargaan eueuh tak urang mah batu koral tapi ibu punten jangan takut jangan sungkan kita juga sebagai manusia akan ada harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala lamun contoh batu koralna satrek sok aya hargaan teu aya batu koralna satoronton aya hargaan teu aya begitupun kita lamun ayeuna kita ngahiji ngariung berjamaah ngayakeun pangajian ngayakeun naon deui tablik akbar di dalamnya dibacakeun keagungan Rasul di dalamnya dibacakeun keagungan Allah di situ kita semua bakal ada harga di hadapan Allah Subhanahu sagala ge aya ku berjamaah mah bakalan aya harga leres bakal dibedakeun pahalana ge ku Allah betul contoh nawe ibu nugas apal sadayana salat berjamaah beda teu ganjaranana antara salat di imah saurang lamun berjamaah di masjid beda teu tuh berarti aya hargaan lamun salat ngan ukur saurang di imah mah ibu diberes sapahala itu pun lamun salatna bener sesuai rukunna sesuai syarat sah salatna sesuai mana rukun fi'liyahna mana rukun qaulina terus manehna bisa husuk ka Allah eta karek dibere hiji pahala tapi lamun ketika berjamaah sok sanajan hiji aya nu malaweng hiji aya nu husuk hiji aya nu teu kabeh kabagian 27 derajat salat berjamaah alhamdulillah. Saya tanya, iya masjid jami, iya masjid jami saya tanya di dia ibu anu sholat subuh bapak-bapakna sok aya 200 orang 200 aya ente 100 50 10 atau aya salaki sia kamarana hees innalillahi bapak sana salakina ibu gampang ya lamun boga salaki tukang HS wae salat subuh ibu cokot termos leob
Punten ibu bapak hadir rahimakumullah leres teu. Jadi kieu ibu intina antara satu jeung berjamaah pasti aya perbedaan pahala ti Allah. Jadi lamun urang ketika ieu pangajian kieu ibu bakal aya harga ti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro ngadoa ibu teu ngadoa hungkul ge cicing diuk di tempat geus dihampura dosa urang ku Allah. Betul. Betul. Kembali ke lab tadi cinta ka baginda Rasul. Punten Bu, jangan ngomong cinta wungkul tapi buktina eueuh. Ibu punten dina kitab Saur Imam Muhammad Jabalul Maula dina kitab Nabasyarul Kamil ayat 3 ciri jalma anu ngabogaan cinta ka baginda Rasul. Jadi ayat 3 ya. Lamun urang aya dina salah sahijina nu 3 dina diri urang berarti bener urang teh cinta ka Rasul. Tapi lamun eueuh hiji-hiji acan berarti bohong, dusta hanyalah mulut yang berbicara. Betul. Wa alamatu hubbihi nasruddinihi wa adibu an syariatihi wa ta'akhluqu bi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad Jabalul Maula, jalma ciri jalma anu cinta ka baginda Rasul wa alamatu hubbi nasruddinihi hiji eta jalma sok nolong kana agamana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ketika agama orang diinjak-injak, ketika agama orang dilecehkan, kita akan menjadi terdepan untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustad kumaha atuh keur urang? Gampang ibu, ieu ngayakeun kikianan kudu make dana. Ieu lamun urang masantrenkeun budak oge kudu make duit. Betul. Lamun urang masantrenkeun budak atawa urang nyodakohkeun duit nyainpakeun duit keur di jalan Allah. Contoh keur ngayakeun ieu tabligh akbar, keur terselenggaranya ieu tabligh akbar. Itu sama dengan nolong agamana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mere duit ka budak urang nu masantren, mere duit ka kiyaina eta sama keur nolong kana agamana Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti urang teh bener cinta ka baginda Rasul. 2 naon cenah cek Muhammad Jabalul Maula wa adibu ang syariatihi. Eta jalma lamun bener-bener cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok mempertahankan ajaran yang dibawa oleh junjunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Artinya naon Ustad? Hukum-hukum nu dibawa ku baginda Rasul tidak ada dirubah sampai saat ini. Yang dulu tadinya haram sampai sekarang tetap haram, yang dulu makruh sampai sekarang tetap makruh, yang dulu halal sampai sekarang tetap halal. Tidak ada yang dirubah-rubah. Ajaran hukum syariat agama Islam sok dipertahankan sesuai yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We ngarobah-robah hukum teh. Ustad kumaha contohna punten ya, takbir lamun beda lagu beda ngaran. Betul leres ya. Kieu budak leutik apaleun lamun laguna kieu ieu naeun ngaranna? Allahu akbar Allahu akbar. Naon? Adan nu kitu mah lagu adan. Betul. Namun kieu laguna Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Naon? Koman beda deui laguna ya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Naon? Takbiran engke isukan hari lebaran. Betul. Coba mun aya nu kieu takbirna Allahu akbar. Allahu akbar budak teh lieureun eta keur adan keur qomat. Betul. Jadi tidak ada perubahan tentang hukum ajaran Islam. Lamun benar-benar orang cinta ka junjunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi sok mempertahankan ajaran syariat anu dibawa ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu cuang deredekeun ibu punten. Nu katilu ciri jalma anu cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'akhluqu bi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta jalma sok nyontok kana akhlak anu dibawa ku baginda Rasul. Eta jalma sok nyontok kana akhlak-akhlak terpujina Rasul. Lamun bener cinta ka baginda Rasul. Bapak-bapak nyontok kana akhlak Rasul. Betul. Ibu-ibuna nyontok karena akhlak istri-istrina Rasul. Leres ya. Rasul mah teu pernah ngomong ngaran kan jadi istrina. Kan jadi istrina teh Rasul teh tara nyebut ngaran Bu. Ai si bapana sok manggil naon ka ibu di dieu? Hah? Kumaha sia cenah? Kitu. Ai Rasul mah nyebatna ge ka istrina ya Humairah
Wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya, wahai istriku anu jiga kembang ros berem. Betul. Sok aya nu disebut dipanggil kembang ros berem ku bapana osok. Innalillahi. Ya ibu-ibuna balik ngaji ti dia protes ka bapana, tadenge ku ceulis ya. Ajak bapana teh, Rasul mapan istrina ge geulis. Ai maneh geuneuk jiga gegetuk. Maneh mah cenah lain kembang ros berem tapi kembang jawer kotok. Ibu punten, ibu ge kitu kanu jadi suami kudu nyonto akhlakna Siti Aisyah, kudu nyonto akhlak istri-istrina Rasul. Punten Bu, Bu. Halo. Halo halo. Ibu aya? Abu aya? Punten Bu, kupingkeun ya, Siti Aisyah kakangnya Rasul tak pernah ngomong ngaran. Anu dipanggil ka Rasul itu selalu naonna pangkatna. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habiballah. Jadi ibu, ka bapana di dieu sok manggil naeun? Bapak sia. Bebeb aya bebeb. Apapah aya papah. Apapi aya. Innalillahi. Papi mau kemana? Itu udah bawa cangkul. Oh aing ere ka sawah teu kadeuleu ku sia. Aduh Gusti aing ka sawah geus papih-papih mamih-mamih. Gusti nu agung bebeb aya bebeb. Ibu punten kasalaki teh atuh sing pengertian ibu. Belikan bahasa-bahasa yang baik. Datang salaki di Jakarta, tok 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 assalamualaikum. Yayang udah datang. Pan enak meureunnya Kang. Langsung dirontok ku urang tanganna eta si bapak ciuman aya 10 kali mah. Osok itu Pak osok. Geuning garoblok. Tenang Bu, kusim kuring masih kene dibelaan atukeun we Pak kitu-kitu acan mah. Bapak datang teh kenal lawang pantom beureun pan ibu-ibu teh keur nyeuseuh, betul. Ibu-ibu teh keur ngejo, betul. Keur ngurus budak bisa wae, betul. Hari geus jam 8 peuting balik di masjid pan bapak teh memeh sare sok dicium heula tarangna, betul osok. Aya sugan teh osok. Bu, Ibu, saya tanya ya, nyium hajar aswad hese henteu? Susah tidak? Jauh tidak? Ibu kupingkeun lamun ibu hayang sarua ganjaran jeung nyium hajar aswad, cium tarang salaki. Komo mun tarang salakina nu hararideung. Beuki ngageblek we jiga Ka'bah kadinya. Ibu, satu kali nyium kanu jadi salaki 70 dosa ibu maruragan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Satu kali nyi. Satu kali nyi. Kumaha lamun 2 kali jadi sabaraha? 140 dosa ibu maruragan di hadapan Allah. Alhamdulillah. Saya tanya dosa ibu loba teu? Dosa ibu loba teu? Lamun loba cium eta tarang salaki ti jam 8 peuting nepi ka subuh cok kadinya sia. Paling teh panitia di dieu aya nu protes gara-gara ngundang mu balik ti Bogor ieu pamajikan aing jadi garelo kieu. Punten bapak tak kusim kuring geus diinstruksikeun ke balik ti dieu bapak sikat huntu. Engke jam 8 peuting bapak tinggal kieu dina naon dina kasur. Bapana protes ka uing, cek bapana ustad, ai uing kumaha lamun nyium tarang pamajikan. Osok dicarium ku bapana. Tarah, sok wadul. Tenang bapak, ganjaranana bapak lamun nyium tarang nu jadi pamajikan itu sama dengan sodako 7.000 kuda. Alhamdulillah. Oh, sodako embe satahun sakali hese. 7.000 kud. Udah, makana bapak tos ti mana wae datang ti mana wae ka dieu sia gemil. 7.000 kuda. Ka dieu sia jebleh. 7.000 kuda. Ka dieu sia nong-nong. 7.000 kuda. Alhamdulillah. Budak ngora di ditu mah ieu protes ka kiai. Kiai aing kumaha?
lamun nyium ka bogoh di dia aya budak ngora aya syaratna budak ngora apelna kudu malam Jumat. Nah apelna malam cium tarang ka bogoh. Sini kau adinda sayang. Itu sama dengan nyium 7.000 bujur monyet. Budak ngora geus molotot atuh ndeuleuh kiai gelo.